Kacaturkeun zaman baheula aya hiji awewe anu kacida geulisna tur kasaktianana. Kieu teh aya nu nandingan ngan hanjakalna eta awewe teh sarakah ngabogaan salapan salaki, tapi kabehanana maraot tina peutingan pangantenan. Cenah mah dipaehan ku sabangsa oray nu kaluar tina larangan Nyi Putri. Kasaktian jeung kagalisan Nyi Putri nepi ka hiji lalaki nu apaleun kana Rusia Putri tuluy bae ngalamar jadi salaki Nyi Putri anu ka-100na. Pikeun ngelehkeun Nyi Putri salakina puasa tur tapageni. Dina hiji peuting salakina kawanehan nangkep oray nu kaluar tina larangan pamajikanana. Tapi Nyi Putri kaburu hudang bari ngamuk nepi ka garelut. Tarung salaki jeung pamajikan teh legot kacida. Nu antukna keris naga sastra nu ngawujud oray teh bisa karebut ku salakina. Keris naga sastra teh bibanda sifat jahat sing sabaya nu ngabogaan eta keris eta jalma ngagem ilmu sasar nu tuluyu jeung papagon agama. Sanggeus eta keris dicekel ku salakina, Nyi Putri lumpat satager kebek ku salakina diudag nepi ka sisi basisir laut kidul, tapi teu beunang sabab Nyi Putri kaburu ngajebur ka laut. Sanajan Nyi Putri geus eleh, tapi manehna embung sadar tur teu narima eleh. Kalah kabur ka tengah laut miboga niat hayang naklukeun sarta ngawasa alam dunia. Sabada tilem ka jero laut, Nyi Putri katelah Nyi Roro Kidul. Nepi ka kiwari upamana aya jalma nu sombong tur adigung-adigungna sarta goreng adatna tur kalindih. Cek sakawal mah Nyi Roro Kidul sokura sabab ngarasa kasaing tur kalindih. Cek sakawal oge cenah upama pareng rek ngalantok ka laut kidul teu meunang make baju nu rupana beureum. Sabab cenah sok aya ombak anu kacida gedena. Lian ti eta nu datang ka laut kidul ulah mawa peso nu tungtung gagangna aya tandukan. Boh nu leutik, boh nu gede. Sabab ku cara kitu oge Nyi Putri ngarasa kalindih tur ngarasa aya saingana. Sabab ngerasa dirina nu pangheulana boga eta peso sarta nganggap dirina ratu alam dunya nu pangpunjulna sajagat raya.